Assalamualaikum. Nur, biasa nyuhunkeun waktu sakedap. Oh nya mangga bade naon? Ieu bade wawancara Kak Nur kanggo tugas pelajaran bahasa Sunda. Oh mangga. Nya itu cara-carana kumaha gitu tibar mimiti gitu. Barang bitina nyisikan heula nya. Terus ayo. Coba Nur ngajaran juga. Nah, sok mangga. Mun esanya neng. Itu jadi langsung kayak tukeun ya. Nya. Tos sakedap. Terus Terus gitu deh kumaha. dibanyur heula. Terus Terus pas itu teh masukin we nya ieuna. Beasna. kita itu Nur geus kieu teh kusak kumaha. Ya tinggal buan we menentos ngabata tah. Kakare dieulihan gitu. Cicing nang eta nya waktuna di ari-ari. Terus Atas asap. atas terus ngabata ayo urang arehannya Baraha gayung saina. sagayung. Tapi badai ngarian mah. Kita tuntas di arihan dikumahakeun deui. Nya didiemkeun gitu. Kita di arihan sampai ka ucayan. Nya urangnya lagi saat saya. Pas gitu pas angkatnya. Iya pasti. Ini pasti kan. Nya kan ame asak gitu. Kurang aku. Penyugian di asuna. Sakieu wawancara ti abdi hampunten atas ngawage waktosna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di kelompok abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.